DJ Vulsera kumaha ieu balarea hayang boga duit lieur hayang gawe hese hayang dagang teu boga modal tungtung nama aing lieur sirah. Milarian duit, cano ge indit, bensin geus nyiwit, warung di Palire, harga geus robah, meuli 5 liter, ayeuna satengah ge hese. Ngirim lamaran teu kaitong deui, nu nelepon kalah tukang nawarkeun utang deui. Hayang digawe saingan ribuan, nu ditarima cenah kudu boga duit. Hayang dagang modal cenah hayang belak teu boga lahan geus jadi imah hayang nabung tinggal hayang sisa duit ukur keur ongkos isukan aing liur nah kieu jadina nu digawe berat hasilna biasa nu teu boga beuki loba kabutuhan nu boga duit beuki lega seuri sorangan aing liur tapi kudu kuat mun pundung beas moal datang sorangan seuri saeutik bari nyumputkeun ka hariwang da hirup mah kudu diteruskeun. DJ Sunda Vulsera goyang santai so ayeuna keur lieur sirah. So ayeuna keur lieur sirah. Dompet mah aya ngan teu aya isina, tanggal ngora geus karasa kolot, kabutuhan datang teu make antrean, gaji datang ukur pamik deui. Hayang usaha teu boga modal, kabangseun cicilan ngajadikeun gagal, kababaturan sarua keur susah, silih tingali bari seuri pasrah. Aya nu ngomong sing sabar we, sabar mah aya beas nu eueuh. Aya nu ngomong sing bisa usaha deui ti isuk nepi penting oge can pasti. Aing lieur lain aing ngungkul diunggal lembur loba nu sarua ngahuleng, mugi isukan rejeki leuwih hade nu usaha aya modal nu neangan gawe aya kasempetan. Aing lieur tapi moal eleh salila napas keneh rek terus tareka mun ayeuna hirup keur sempit mudah-mudahan enjing urang sarerea bisa seuri deui.